Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, alhamdulillah dina danget ayeuna urang sadayana tiasa petepang dangu deui sareng simkuring Mang Aa. Urang sami-sami neraskeun hanca dongeng anu katunda dina judul Neng Jejeh karangan Ibu ETS anu disarungsum ku almarhum Bapak Ka Sukarna ti Bandung. Pamungki dina dinten ayeuna para wargi mitra kaum dangu sadayana anu mikalandep kana dongeng Sunda nuju aya dina kaayaan sehat walafiat, sehat lahir, tumekaning batin aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakumaha biasa ieu dongeng didugikeun ku channel anu dipikameumeut ku urang sadayana. Anu teu acan subscribe, anu teu acan like sareng komena mangga diantos dina channel anu parantos disayogikeun. Dina dinten ayeuna ieu dongeng majeng kana bagian anu kaopat antarapi seri anu kaopat sakumaha anu kauninga. Dina dinten kamari hanca urang teh kepegat ku waktu dina mangsa nyaritakeun kaayaan di buina Panata anu harita katatamuan deui ku nu ngakungaran Undara teh nya careng ramana. Tah kumaha lajengna ieu carita mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana. Pamugi sakali deui ieu dongeng janten landong pangbeberah manah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Ari keur ngalamun kitu Nyi Icin bet ngabejaan den Undara jeung ramana harita sumping kadinya. Atuh lenyap Panata teh datang nafsu ngagugudug. Datang Undara teu atoh tapi ambek manis sewot. Korejat manehna cengkat panonna mani molotot. Hojengka ngarawel bedog nu harita digawingkeun dina paku palang dada. Siat harita tadi lugas durug-dug bijil harita teh kaluar. Barang lo bijil tina panto nyampak Undara keur unggah atuh teu tatapasini deui. Heat beheungna Undara harita keneh disabet tarikna kaliwat saking tina bakating ku ambek. Kuluna teh ku Panata siga nu hipu kitu pamikir Panata teh. Ari hiu bedog datang nyambar beheungna Undara. Gero ari teh Undara ngaguak tina bakating ku reuas. Beheung sieun ngagelenceng terus ngajengkangkeun maneh nindihan awak bapakna anu harita keur dongko ngalaan tali sapatu. Ari bru patumpang tindih kusah koseh digolodog. Atuh bedogna Panata harita teh mani milepas gebro mener kana tihang. Tepikeun ngadelewo sabab tihangna kayu albasiah. Korejat Undara hudang tina bakating ku reuas kerewek kana sapatuna becir harita lumpat miheulaan. Ari sapatuna dijingjing jeung culang cileung ka tukang. Atuh bapakna reuaseun waktu tadi sapatuna karek dilaan sabeulah. Tapi teu dipake deui sabab kaburu ku Panata harita teh ngulangkeun bedog rek narok sirah manehna. Barang bedog diamangkeun becir harita teh bapakna Undara mani lumpat ungkad ingkud make sapatu sabeulah. Ari nu sabeulah deui guang gawing da dijingjing. Lumpatna patutur-tutur jeung anakna nu ti heula. Montong lumpat sia setan. Ceuk Panata bari kulantang kulinting harita teh diburuan. Ngadengi nu ngagorowok culak-celuk nyarek lumpat. Undara sareng bapakna harita lumpatna beuki tararik tina bakating ku sieun. Bari jeung pupurungkutan sieun meureun dikadek pundukna. Sanggeus rada jauh ti Panata manehna mani ngarenghap narik napas panjang pisan sidih teuteuk jeung bapakna. Ujang naha pimetohaeun teh bet kitu geuning. Bapak mah teu ngarti. Ceuk bapakna renghap ranjug capek keneh bari terus ngasupkeun sapatuna nu hiji deui. Duka teuing Abah. Dasar pimetohaeun gejeuel. Jawab Undara harita teh. Geus kumaha atuh urang teh.
Wah, lamun lain pimotohaeun mah engke peuting oge diparagakeun Abah ku abdi teh. Keur naon atuh abdi loba batur jeung abdi katelah sileunyai kapan ngaran teh. Ari teu bisa mereskeun anu kitu mah. Sareng naon atuh Abah pangna abdi di ngaranan leunyai teh. Tah ayeuna mah kapendaknya nu ngaku ngaran Undara teh ngaranna sileunyai gitunya ngaku-ngaku ngaran Undara. Tah pedah keur orok ujang teh umur 2 tahun nang kuban bae uyak-uyak jeung letek kawas leunyai barang diganti ku Abah di ngaranan sileunyai kakara ujang teh saperti budak batur. Sanajan begang oge jag-jag waringkas. Cek bapana harita teh ngajawab, abdi mah hayang di ngaranan Undara Abah. Malah kakabogoh oge abdi teh pan ngaku teh ngaran Undara. Wah, ulah sok ngaku-ngaku ngaran batur. Buktina geuning jadi kitu karasana. Urang sabener-bener rek mereskeun disampakeun ku bedog geuning. Cek bapana hari teh bari ngahuleng mikiran kajadian anu bieu. Ari sileunyai ambekeun pisan rasana teh dipegatan ku bapa kabogohna. Hatena mani medenghel sarta ngancam-ngancam manehna teh kapanata rek nyobaan diakalan sangkan Nyi Icin teh sadrah. Sangkan ngagugu akal manehna. Lamun eta kajadian pasti panata kabales kitu cek pikiran sileunyai anu harita ngalayang di sawang barijeng manehanana teh leumpang. Parawargi mitra kaum dangu sadayana, beak poe ganti minggu jang wahyu kakara jag-jag ngarasa jag-jag waringkas. Tapi manehna masih keneh can digawe sabab masih keneh rudet. Mimitina anu rudet mikiran gering natea hayang geura-geura cager. Katimpah ku peristiwa adina dihina-hina arek dikawin diheureuykeun kudu ngakukeun ngaran Undara. Hari-harita manehna bingungeun kabina-bina sabab harita teh kajadian adina ngaleungit teu pupuguh indit duka ka mana. Atuh kolotna ngarahuh gawena pating haruleng. Saban poe tengan nginghak ceurik mani balilihan jeung ceurikan anu leungit pantes ku kitu teh mada puguh indung ka anak. Keur matas diwiwirang rek narima seserahan. Tapi ti pihak lalaki teu datang harita teh nyumponan kana jangjina. Maona ngan nyegruk bae bari ngomong matak melas sasambat ka anakna. Sasambat oge kanu kawasa maonah teh teu kuateun rumingkang ari kudu salawasna nandangan katunggaraan mah anu ngupingkeun pating hareruk kana caritaan ngupingkeun caritaan maonah teh. Kang nata kumaha atuh urang teh Kang? Ayeuna manggih wiwirang geus kalingkung ku hutang. Tapi kahese rumingkang los ka ditu sieun tepung jeung batur. Sieun tepung sareng nu ngahunjukeunana. Ai los ka dieu mani sareg leumpang teu bisa ngaliuk-liuk acan. Sok sieun urang ka pergo meureun moal bisa ngomong. Kang nata hari ayeuna jol deui anu matak nyeri pikiran anu jadi anak. Nah bet henteu gugur henteu angin teu kanyahoan lesna
teu beja teu carita nyaho-nyaho geus eueuh. Nah manehna teh kabur pedah wirang ku tatangga waktu arek nampa tamu pisalakieun manehna anu teu datang-datang. Gusti nu agung, Gusti nu maha suci, mangga nyawa abdi cabut atuh Gusti. Asana teh tu genah pisan aya goreng-goreng teuing geuning milik abdi. Saumurna ku melendangan nandangan kasangsaraan. Ngan sangsara jeung sangsara bae abdi teh kurang dahar goreng pake. Teu sarua jeung batur. Padahal kurang kumaha. Ari dina ikhtiar mah indit subuh datang poe. Ari hasiana ngan capek jeung capek bae abdi teh. Ceuk maonah bari nyusutan cipanona. Ngarasula disebat nantinya maonah. Ulah gitu nya. Ulah diterima contoh. Gitu nya. Contoh nu ngarasula maonah. Ari manehna gawe ate ngan ceurik jeung ceurik sigana teh. Yeuh, keun bae atuh eta mah da geus bukti urang teh katipu. Na kudu kumaha ada bukti geus kalakonan ku urang keun bae wirang heug ditagih hutang pe eta pedah imah dipake tandon diusir dititah indit keun bae ulah mangmang hirup mah aya sungut teh keur dahar meureun ceuk salaki na ngupahan. Tapi bari rada ambek pedah pamajikanana teu aya pisan kaberagan jeung mawa kana pondok pangharepan. Kumaha atuh urang teh pilakueunana Kang Nata? Jawab maonah harita teh semuna langsa pisan. Duka teuing atuh keun bae tungguan heula sugan piraku engke mah eueuh wewengan. Abah sareng emak ceuk Jang Wahyu bari heula ngomongna eureun ret ngareret ka indungna ret deui ka bapakna kakara manehna neruskeun deui omonganana. Cek emutan abdi mah tibatan abah jeung emak saban dinten ngan nguluwut bet asa eueuh tungtungna kalah matak udur bae da moal aya nulungan ari sanes diri urang mah anu kedah banting tulang kanggo nalangan kasusah akibat kurang waspada kabobodo ku undara. Keun abah sareng emak mah da puguh parantos sepuh moal mampu usahana anggur atos bae cicing keun da aya anu ngora nya ieu abdi sipatna anu rek bela pati ngabelaan indung bapa meungpeung masih keneh hirup abdi sejamios bae milarian kanggo nafkah sareng milaripun adi. Hanas abdi hudang gering emas sareng diri abah ulah haringhang hariwang gering sote waktu tadi keur aya di rumah sakit. Ari ayeuna mah sae cager sapertos biasa abdi geus sanggem digawe sanaos kanu berat oge nu mawi atos emak ulah diemutan teuing perkawis mayar sametan mah. Malah ayeuna abdi teh bade ngawitan bismillah sejamilaripun adi ku emak sareng ku abah omat kedah didoakeun muga-muga maksad abdi masing enggal ti nekanan ataupun adi masing kapanggih sareng kenging padamelan. Ari kudunungan abdi ayeuna tos dilirenkeun margi udur lami teuing. Ceuk Jang Wahyu hade teh ngomongna dumareuda bakatku nalangsa meureun manehanana teh.
Ngadengi omong anak nama onah dipatan repeh kalah cerik ngading diwet. Ariras kajiwa anak anu sakitu bageurna kangge ngabelaan indung sareng ngabelaan bapa. Waktu Nyi Icin dipenta rek dikawin ku Undara manehna ge ridoeun pisan sanajan dirunghal oge. Tapi ari bukti nama Nyi Icin dipake ulin henteu pisan dihargaan matak nyeri matak perih. Mata kaduhung nung tungtungna saeutik ge henteu nyangka bet bakal kitu jadina. Hayang pala menang palu, hayang kaseundehan barang jadi kaseundehan hutang. Atupok manehna ngomong sorakna teh dumareuda. Anak king, anak emak. Hampura Wahyu, hampura. Ku emak sareng ku abah ayeuna karek karasa. Waktu narima Undara emak teh henteu waspada nya kitu deui abah ge hidup ge kabongroy ningali artos teu mikirkeun diri hidup ridho atawa teu ridho upama kawin dituncal kapiheulaan ku Nyi Icin. Si horeng artos pangolo ngabibita diri emak uang teh dipake eupan ngolo-ngolo nu kokoro sangkan anakna kabandang ditipu ku jalan alus lemes mani ngageleser ari ku emak disorang geuning mani ti Soledad labuhna mawa ka Wahyu anu teu tuah teu dosa ayeuna kabawa susah akibat emak jeung abah ceuk maona harita teh bari nyusutan Cipanon. Wargi mitra kaum dangu sadayana urang rehat heula sakedapnya wilujeng wayah kieu ka sadayana anu masih keneh manco dina channel dongeng Mang Aa khususna nu nuju ngadangukeun carita Tatar Sunda dina judul Neng Jejeh ieu. Pamugi ieu dongeng katampi kalayan kabingahan janten landong pangbeberah kana manah kanggo urang sadayana. Aturan wilujeng wayah kieu ka Kang Jaki Mubarok di Jakarta Barat ya. Wilujeng ngadangukeun bae. Oge ka Padadang Sobari di Sagulingnya. Aturan jeung ngadangukeun ka Mamah Gina sareng ka Mamah Andri di Karawang aturan. Pamugi sehat sadayana oge ka Kang Nana Eka Maryadi. Aturannya subscriber engal rupina mah ieu. Jadi jeung ngadangukeun bae. Lajeng ka Pak Ade Sukarna ya. Kumaha damang Pak Ade? Sing ngadangukeun dongeng Neng Jejehnya. Ka Salsabila Nia Ramadhani oge jeung ngadangukeun ka Pak Guru Yana Mariana jeung ngadangukeun bae. Oge ka Pak Atang Cimalaka Sumedang rupinanya kumaha daramang urang Sumedang sadayana. Pamugi urang Sumedang, urang Garut, urang Tasik, urang Karawang sadayana sing aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oge ka Ibu Tati Maryani nya anu masih keneh ngadangukeun subscriber engal gitunya neng dongeng Neng Jejeh ya. Wilujeng ngadangukeun bae ka Ibu Tati Maryani. Oge ka Pak Dede Riswandi ieu nuju ngadangukeun dongeng etang-etang ngabuburitnya. Nuju saum ya sadayana wilujeng ngadangukeun bae. Oge ka Pak Taryo di Jambi. Aturan wilujeng ngadangukeun ka urang Sukamandi ka Bapak Muhammad Suryanto oge wilujeng ngadangukeun ka Ibu Enji nya di Pandeglang wilujeng ngadangukeun ka Ibu Entin di Buah Batu. Kumaha daramang urang Bandung sadayana. Ka Teh Linda Imut oge sareng ka Ibu Dokter Yulinda aturan wilujeng ngadangukeun. Oge ka Padadang Bohim nya urang Purwakarta sadayana Kang Dego aturan wilujeng ngadangukeun ka Kang Setiabudi di Tasik. Oge ka Bapak Uwan Sumarna ya di Cikampek Barat. Lajeng ka Ibu Emak Neneng anu masih keneh ngantosan kana bagian katilu sareng ka opat. Lajengna wilujeng ngadangukeun ka Pak Tadi Rahmat di Kadungora oge wilujeng ngadangukeun ka Teh Tami Malihah di Ciamis aturan wilujeng ngadangukeun ka Bapak Ono di Karawangnya Pak Ono dia ngadangukeun bae ka Ibu Mutia Wangsih oge sami-sami wilujeng ngadangukeun ka Pak Rohendi kumaha damang di Kudus Pak Rohendi
ka Ibu Deti di Gunung Halu oge jeung ngadangukeun ka Mama El Hatman anu aya di Cianjur masih di Mekah gitu. Sareng ka Teh Iis Yuliani di Riyadnya jeung ngadangukeun ka urang Banjar ya ka Pak Prabu Arjuna masih pogotnya jeung ngadangukeun ka Pak Ajid oge. Pak Ajid Muhyiddin aturan jeung ngadangukeun oge ka Pak Agus Somantri ya. Jeung ngadangukeun ka Kang Yayan di Kuala Lumpur, ka Pak Yaya Subrata oge jeung ngadangukeun dina channel dongeng Neng JJ ya, karangan Ibu ETS anu disarungsum ku almarhum Bapak Ka Soekarno ti Bandung. Supados teu nyang kolong teuing kana waktos mangga urang sami-sami teraskeun wae ye dongengna ka sadayana kaum muslimin wal muslimat anu nuju ngalaksanakeun ibadah saum. Wilujeng ngalaksanakeun ibadah saum pamugi saum urang sadayana ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga urang sami-sami bae teraskeun ye dongengna. Anak king, anak emak, ampura Wahyu, ampura kuma sareng ku abah, ayeuna karek karasa. Waktu narima undara, emak teh henteu waspada. Nya kitu abah hidup ke kabongroy ningali artos, teu mikirkeun diri hidup. Ridho atawa teu ridho, upama kawin dicuncal kapiheulaan ku icin. Si horeng artos pangolo pangabita diri emak uang teh dipake eupan ngolo-ngolo anu kokoro sangkan anakna kabandang ditipu ku jalan alus lemes mani ngageleser ari ku emak disorang geuning mani ti Soledad labuhna mawa ka Wahyu anu teu tuah teu dosa ayeuna kabawa susah akibat emak jeung abah. Cek maona harita teh bari nyusutan Cipanon. Bojona nyarita kitu teh panata asa kasuat. Pok deui milu nyarita sorana ge dumaruda. Meureun rumah sasalah. Rusuh kasurung ku butuh teu dipikir bulak-balik basa narima undara teh. Nya pek ayeuna mah. Pek bae kumaha Wahyu teruskeun pamaksudan diri hidup teh abah mangan ukur ngadoakeun sabab ku abah karasa sanajan geus keulot oge rumasa abah teh bodo kudu ngora kabobodo mun dina lauk teh mah abah teh dianggap bogo meureun barora make eupan najan ku eueup nawungkul oge ku abah gancang disanggut nu matak abah teu heran mun ayeuna abah teh ngagurawil. Jang Wahyu bungaheun pisan dijurungkeun ku bapakna pikeun maluruh adikna gancang manehna teh amitan rek nyobaan nasib awak nah bisa nah henteu dina ngalakukeun tugas manggihkeun deui adina anu geus ninggalkeun imah henteu beja teu carita duka ka mana inditna. Indung bapana Jang Wahyu harita teh keneh ngidinan atuh Jang Wahyu guligah leos harita kaluar ninggalkeun kolot-kolotna anu dirungrum kabingung ngarandapan kasusahan tinggal ngandelkeun anakna anu harita teh indit sajaba neangan adi bari nyiar pikeun nafkah anu jadi indung bapana. Barang keluar ti lembur Jawa tepi ka jalan gede manehna lempang kawetan maksudna rek mapai-mapai sugan amprok jeung adina sambian neangan gawe anu kadada kaduga
Saban pabrik diasupan sugan aya anu narima, tapi kaditu kadieu kabeh henteu nararima. Beuki lila beuki beurang beuteungna kukurubukan, peujitna geus nangtang eusi. Pantes bae rek kitu ge sabab ti poe kamari manehna teu acan dahar. Atuh lempangna teh ngalenghoy ti korolok-lokan. Neuleu nu daragang sangu manehna maniku metap, ret ningali kanu sirop ukur ciduh di teureyan. Keur jongjon ngalamun kitu, lar aya Vespa. Lar aya Vespa ngaliwat Jang Wahyu mani ngagebeg. Panonna oge molotot ruas pacampur jeung atoh. Sabab anu tumpak Vespa teh tetela teu kabirekeun nu ngaku ngaran Undara. Harita adi manehna dibonceng tukangeunana siga anu pelesiran. Gancang harita geneh ge ku Jang Wahyu dituturkeun, diincer lebah-lebahna. Diteuteut ti kajauhan eta Vespa teh maju ngidul, alusna teu ditarikeun. Jalanna teh kendor pisan atuh teu pati leungiteun. Ku Jang Wahyu dibeledig lempangna setengah lumpat, sieun kaleungitan tapak kitu ceuk pikiran manehanana. Tapi sekendorna Vespa diudag bari lempang masanajan satengah lumpat tetep bae teu kaberik. Les palebah tegalega eta Vespa teh teu aya ngaleungit duka ka mana henteu kanyahoan pisan. Atuh Jang Wahyu handeueul capek-capek ngabeberik ari geus deukeut harita teh ngaleungit. Uleng Jang Wahyu ngahuleng ka mana nya kudu neang siga nu ngeleungiteun tapak. Manehna kukurilingan tungtungna leos ka pasar bari ningalian motor anu dipakir-kir di dinya. Sarua motorna Vespa tapi lain anu tadi ditumpakan ku adina, ieu mah Vespa na goreng anu tadi mah weuteuh keneh. Jang Wahyu keur lura teret ningalian eta Vespa. Sareret ti jero pasar aya nu tulung-tulungan. Guragiru nyebut copet anu ngajambret kongkorongna. Atuh Jang Wahyu ningali kana lebah eta sora. Ari breh sahiji istri anu asa geus wawuh. Harita teh gura-gero menta tulung bari nunjuk ka lalaki anu harita teh keur lumpat. Henteu anta parah deui lalaki anu lumpat teh. Sea ku Jang Wahyu diudag kerewek lebah tak-takna harita keneh dijewang serta terus dibalikeun dicentok bari dipeupeuh barang gebro mener pisan kana lebah cukang irung atuh getihna teh ngucur burah bareh kana baju bari jeung sesolontodan tina bakating ku nyeri sarta rarasaeun lieur. Waktu manehna ngoloyong henteu anta parah deui, seak harita dipeupeuh diincer ku heuceulina. Ari gebro, ari goak, copet teh ampun-ampunan. Jeung nungkupan ku heuceuli tina bakating ku nyeri, bru. Bru bae manehna teh nyuuh. Kongkorong meunang ngajamrat teh ku copet teh harita teh dipuragkeun. Gencang bae ku Jang Wahyu eta kongkorong teh dicokot. Sarta terus diilikan keur kitu joal anu boga ana nyampeurkeun diri manehna. Atuh Jang Wahyu olohok neuteub kanu nembe sumping. Istri geulis campernik matak teu bosen ningali. Cacakan enggeus papanggi atuh pok Jang Wahyu teh harita teh ngomong. Dupi ieu teh kagungan salira. Cek Jang Wahyu ada teh bari ngasongkeun kongkorong emas anu geus pegat. Sumuhun Kang, nuhun pisan Kang. Jawab eta istri bari nampanan kongkorongna horeng eta teh istri teh neng jejeh manehanana teh. Sauang-suana neng. Jawab Jang Wahyu bari ret hari teh kacopet teh anu geus dibawa ku nu wajib. Serta terus manehanana teh euleuh waktosna mitra kaum dangu sadayana parantos seep
Cak urang tunda heula ye dongeng neng jeje dina bagian anu kaopat insyaallah hancaeun urang dina seri anu salajengna. Sakitu anu tiasa kapihatur dina dinten ayeuna, mudah-mudahan urang sami-sami teraskeun dina seri anu kalima dina dinten enjing. Sakitu tiasa kapihatur, hapunten anu kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.